dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung geura dulu meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea meunang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu zakat nage ibadah kateler-teler nepi ka nyangkulu ngaler di tengah imah ngagolet ngajolopong diruban diriung ditarunggung diriung ditarungguan Paji Nurdin lagadar datang pasara dedeng istighfar wa nya age batilu mangis gambar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satangtung ngan make boeh asigung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaran abad kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu dugening geus nyangkora ruku padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genang ngarumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembur teu maturan di kubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh kanjaka nya pasarip sukandi degetos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep dudi ayeuna geuning kadu
naon keur panjing laras sediati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sambat teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jawa sugan ngajadi kamaslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi pang